Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati nu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanepi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di Leuweung Karamat anu mana harita Jang Panji sabatur-batur parantos tepung jeung Nyi Sarah indungna anu kaancikan ku siluman kelong bodas. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Sawitri, bebaskeun sia Nyi Sarah. Ceuk Sarkum bari molotot hate gemes kaeta siluman anu geus nipu ka manehna. Lalaki kurang ajar. Jadi keko sia teh hayang ngabebaskeun si Sarah. Nah sia teh geus poho ka aing. Apan aing teh pamajikan sia anu geus mere kabeungaran. Tapi babalesna sia kalah hianat ka aing. Memang bener sia teh pamajikan aing. Tapi eta oge kulantaran katipu sabab lamun aing nyaho ti samemehna sia teh siluman. Teu sudi abrig-abrigan kudu kawin ka sia. Tah ti syarat ayeuna aing hayang bapisah. Syarat aku dewek diragragan talak 7 sia sakalian. Lantaran ukur talak 3 mah moal cukup keur sia mah siluman. Walon Sarkum da puguh bakat ku ambag. Awakna ngagidir huntuna kekerot. Setan atas ya jadi sia teh keko hayang papisah. Nya atuh lantaran sia teh da siluman. Piraku siluman jeung manusia kudu ngahiji laki rabi. Kulantaran kitu ti syarat ayeuna geus urang papisah. Ayeuna sok bebaskeun Nyi Sarah. Ari sabab manehna mah taya urusan jeung pasoalan urang. Sok kancang bebaskeun. Ceuk Sarkum nyaritana tandes. Samalah mah pok deui menta sangkan Nyi Sarah dibebaskeun. Ngadenge caritaan kitu nyel atuh Nyi Sawitri ambak. Dasar si Sarkum lalaki ucut burung. Hengku aing si Sarah dibebaskeun. Tapi saacana rasakeun heula yoyo. Nyi Sarah ngagorobok bari sakilat ngadorongkeun dampaleungeun ka tuhuna ka hareup. Barasat harita cahaya koneng kaluar tina dampaleungeun lempeng ngarah kana dada Sarkum. Bareng jeung kitu Sarkum anu keur ngabadegan nangtung. Sapada harita awak nangga jengkang ka tukang saterus ngagubrag kana lemah. Sarkum ngagorowok tarik awakna adu glajer lantaran ngarasakeun kanyeri anu pohara. Nyaksian kajadian kitu pugu atuh Jang Panji, oding jeung si Aki Reuwas anu taya hinggana. Gero Jang Panji ka bapana. Bapak! Jang Panji ngagorowok jeleng luncat muru ka bapana nu keur adu glajer. Samalah beretek oding oge nuturkeun muru ka Sarkum. Bapak, ya Allah Gusti. Ceuk Jang Panji krawek kana awak bapana tapi oro kaya. Sarkum teu daek cicing terus adu glajer. Breh katempu getih seger ngalai tina baham. Sarkum! Sarkum! Oding gegeruan ka Sarkum terus nyekelan awakna. Sangkan teu adu glajer teuing. Sarkum harita digugulung kuduaan. Rasakeun sia Sarkum. Moalela deui sia Paris modar. Anu matak ceuk aing oge montong wani hianat ka aing. Lantaran bakal goreng akibatna.
Tapi sia tengah gugu es turing teu bisa dipikanya ah. Sawitri, tete lagi ning sia teh jahat. Ceuk si Aki anu harita nyaksian kana lumangsungna eta kajadian. Kuring mah teu jahat Aki. Lantaran anu jahat masih sarkum. Manehna geus wani hianat teh kuring. Samalah hayang papisah. Sok padahal apan ku Aki baheula geus dicaritakeun. Naon rupa anu geus dihijikeun ku Aki moal bisa dipisahkeun deui. Memang bener baheula Aki kungsi nyarita kitu. Tapi pas walana anu geus hianat lain si sarkum mungkul. Lantaran maneh oge sarua geus hianat si Aki. Sabab geus wani ngalanggar sagala aturan anu geus dijieun ku Aki. Di antaranya ulah nginum getih jelema. Tapi geuning kumaneh dilakukeun. Alah, pikeun kuring masuk sanajan ngalanggar aturan oge teu jadi masalah. Sabab aing masih luman. Bebas sarta teu kauger ku aturan. Nya teu bisa kitu. Ulah sok licik ari taeun teh. Rek siluman rek manusia sarua bae dina kahirupannya boga aturan. Sajaba ti kitu maneh geus kungsi kedaljang di baheula anu netelakeun. Rek turut kana sakabeh caritaan Aki. Tapi buktina geuning maneh oge teh tumut. Samalah ingkar ajeuna perjanjian anu geus dijieun ku urang. Kulantaran kitu ayeuna mah geus bebaskeun eta awewe. Sarta gancang kaluar tina awakna. Aki-aki. Montong wani marentah ka aing sia. Make jong nitah keluar sagala. Aing mah moal ngaguguk kana caritaan sia peot. Sabab ieu manusia geus jadi milik aing. Samalah bakal jadi tempat pangancikan aing anu anyar. Sabab aing geus teu boga tempat pikeun cicing. Lantaran raga badag aing anu jirimna siluman kelong ayeuna geus ruksak. Sarta moal bisa dicicingan deui. Tak kitu aki-aki peot kaharti tos sia. Walon Nyi Sawitri manehna keukeuh mung kaluar tina raga badag dan Nyi Sarah. Siluman kelong. Adenya sok gewa turut parentah Aki. Gewa tinggalkeun eta kurungan ulah lila teuing ngancik. Karunya kanu bogana. Saterusna maneh jigera mulang ka alam siluman. Alam maneh anu sakuduna sok buru keluar. Ceuk si Aki keukeuh nitah kaluar tina kurungan Nyi Sarah. Dasar aki-aki peot kurang ajar. Sia teh keukuh nitah kaluar ka aing. Kitu pamenta Aki mah. Heug bae lamun kitu mah tapi yo rasakeun. Barasat siluman kelong bodas anu aya dina kurungan Nyi Sarah ngaluarkeun cahaya beureum tina kadua matana. Lempeng ngarah kana awak si Aki. Ningali kitu pugu atuh si Aki reuwas gentak jeleng luncat. Yat! Jeleng si Aki luncat kagigir miceun serangan lawan. Barasat jeleger. Cahaya beureum mileupas teu keuna kana sasaran. Dorok-dok gebru tangkal kai rubuh. Aduh, dasar setan sia. Si Aki reuwas terus ngajanteng nangtung rada anggang. Aki-aki rasakeun deui yo. Ceuk Nyi Sawitri barasat ngaluarkeun di cahaya beureum lempeng kana awak si Aki. Ningali kitu blug si Aki rikat ngalabuhkeun maneh. Awakna terus ngagoreleng ngajauhan. Barasat jeleger. Kadenge sorang ngajeleger. Taneuh anu ditincak karasa eundeur ku harita mah. Si Aki masih kene bisa salamat. Saterusna ngorejat hudang tuluy ngabadeganang tung barijeng taki-taki. Lantaran bisi ditarajang deui ku Nyi Sawitri anu harita geus nafsu pisan. Kurang ajar. Tetela sia teh lingas aki-aki peot. Ceuk Nyi Sawitri. Ningali kitu puguh bae beuki nafsu sareta ku ayeuna manehna boga niat hayang ngabinasakeun si Aki. Lantaran ceuk pikirna leuwih bela ka musuhna tibatan ka manehna anu kasebut sobatna. Kasugri para wargi.
Urang kocapkeun Jang Panji anu harita keur ngagugulung sarkum. Sarta kaya anak kacida matak pikahariwangeun. Barang nyaksian kajadian kitu Jang Panji ngorejat lantaran ningali si Aki aya dina bahaya. Mang Oding, punten nitip heula pun Bapak. Ayeuna abdi bade mayunan heula eta siluman. Sarta ayeuna geus nepi kana waktuna eta siluman teh kudu dimusnahkeun lantaran kacida ngabahayakeun. Ceuk Jang Panji bari ngareret ka Oding anu keur ngagugulung sarkum. Bagajang, ulah salempangkeun Bapak Ujang mah diurus ku Mang. Nuhun Mang. Walon Jang Panji teu nyarita deui. Jeleng luncat ka hareupeun siluman kelong anu harita teh geus sayaga deui. Rek ngagempur si Aki. Sedengkeun Oding karawak kana awak sarkum anu harita kadengena teu eureun-eureun kegerungan. Regidik dipanggul di bawah ngajauhan ti eta tempat. Serog kepala bahandapeun tangkal kai. Nya gancang atuh awak sarkum digolerkeun sarata ngahaja milih tempat anu anggang. Lantaran palaur kabalerang kuno rek tarung. Kocapkeun deui Jang Panji harita teh geus ngabadegan nangtung pahareup-hareup jeung siluman kelong. Siluman kelong. Tetela sia teh bener-bener jahat. Tah ayeuna sok geuwat lepaskeun indung aing. Samemeh aing beak kasabaran. Ceuk Jang Panji nitah ka musuhna sangkan ngabebaskeun indungna Nyi Sarah. Tetela itu ieu. Marane sakabeh keukuh menta sangkan aing ngaleupaskeun si Sarah. Tapi hanjakal eta pamenta teh moal bisa dicumponan. Lantaran si Sarah mah kudu modar. Gagabas ya. Nah naon anu jadi kasalahan indung kuring? Anu matak si lain keukeuh hayang ngabinasa, Kasalahan si Sarah. Manehna geus ngarebut salaki aing. Kusabab kitu sanajan kumaha bae si Sarah mah moal dilepaskeun. Sarta maneh kudu ingat babanyit. Lamun aing musnah tangtu si Sarah oge bakal modar babarengan jeung aing. Kurang ajar sia dasar iblis. Jadi keukeuh kitu pamadegan sia teh. Tanya Jang Panji bari molotot huntuna kekerot bakat ku ambak. Kitu tapi eta oge masih kene bisa dirobah deui. Asal naon? Asal dihilian ku maneh Panji. Maneh keukuh hayang nyalametkeun si Sarah. Heug bae ku aing dibebaskeun. Tapi gantina sia kudu daek milu ka nagara aing. Sarta jadi salaki aing pikeun ganti si sarkum. Tak kumaha lamun kitu bisa nyumponan atawa henteu. Dasar setan sia. Nyarita naon sia teh beut ka mana karep? Nya teu ka mana karep. Apaan sia cenah hayang nyalametkeun si Sarah. Heug ku aing dilepaskeun. Asal sia jadi gantina. Walon Nyi Sawitri Nyi Kikik seuri lelengakan bangun anu bunga. Teu bisa. Aing moal bisa nyumponan pamenta sia. Ya lamun kitu indung mah pasti anu bakal modar. Moal. Aing salaku anakna tangtu moal ngantep ka indung jeung bapa anu rek dibinasa ku sia. Sok sanajan nyawa taruhana. Heug lamun kitu sok taruhkeun nyawa sia. Ceuk Nyi Sawitri. Nya barang cacap nyarita kitu ukur sakilap. Barasat cahaya koneng kaluar tina kadua dampaleungeuna. Tapi Jang Panji ti tadi oge geus sayaga pikeun ada sakabeh serangan lawan. Barasat cahaya koneng datang. Harita keneh dipapag ku cahaya bodas anu kaluar tina kadua dampaleungeuna. Nya atuh geus teu bisa disingkahan deui. Dua cahaya koneng jeung bodas bantrok di tengah jalan. Barasat jeleger. Kadenge sora anu ngajeleger tarik pisan. Oding jeung si Aki anu harita nyaksian nepi kanutupan ceuli. Siluman kelong ngagero awak dan ngadalig deuk ka tukang. Tapi teu nepi ka labuh. Setan alas ya. Ceuk Nyi Sawitri bari molotot ka musuhna anu keur ngabadegan nangtung. Tapi bari jeung waspada nungguan datangna serangan lawan. Siluman. Pikeun anu panungtungan aing menta buru bebaskeun indung aing. Lamun teu hayang ieu tempat ancur lebur.
Montong impi si Sarah moal dibebaskeun keun Sena Kojor. Tah ayeuna ieu rasakeun pangawasa aing. Sabrot siluman kelong ngaluarkeun seuneu tina sungutna. Wer seuneu ngababela gede pisan rek ngaduruk kana awak Jang Panji. Ningali kitu Jang Panji anu memang geus dibeklan ku rupa-rupa ilmu kudu jadi guruna. Boh ilmu lahirna, ilmu batina, ilmu agamana jeung ilmu kahirupan anu sejena. Harita teu cicingeun gancang atuh ngawajang ajian. Jang Panji nangtung ajeg panonna teu leupas neuteup ka hareup ngawaskeun ka musuhna. Barang wer seuneu datang rek ngaduruk awak. Bismillahirrahmanirrahim. Bah! Kapoh seuneu anu keur ngababela teh ditiup. Katingalina mah memang kawas anu teu pira, tapi sapada harita seuneu anu sakitu gedena teh pes pareum. Beuteung beda jeung anu niup obor. Ningali kitu puguh siluman kelong kaget anu lain dikieuna. Geuning sia teh bisa maruman sono. Ceuk siluman kelong bari molotot. Ah, anggap we atuh seuneu obor anu kitu mah. Walon Jang Panji bari seuri, sikepna ayem tapi pinuh ku kawaspadaan. Teteh sombong sia teh. Tapi yo rasakeun deui pangawasa aing. Ceuk Nyi Sawitri sakilat leungeunna nunjuk kana batu gede anu aya di gigireun guha. Sapada harita eta batu ngalayang ka luhur. Batu tuh bencarkeun hulu babenyit anu kurang ajar teh. Ceuk siluman kelong. Ningali kitu jeleng Jang Panji luncat ka tukang ngajauhan. Nyi Sawitri ngadorongkeun leungeun katuhuna kana batu gede anu keur ngalayang di luhur. Sapada harita batu nyurubuk gancang pisan rek ninggang awak Jang Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hiat! Barasat cahaya hejo kaluar tina kadua dampa leungeun. Mapag batu gede anu harita keur ngalayang gancang pisan rek ninggang awakna. Barasat jeleger duar. Batu gede bencar mancaura. Jeleng Jang Panji luncat kanu anggang. Sedengkeun si Aki anu harita keur nyaksian berengbang lumpat ngajauhan sabab sieun kapetelan ku batu anu bencar. Bubukna mancaura ka mamana. Setan kelong, sok kaluarkeun sakabeh pangabisa maneh ngarah teu panasaran. Sabab moal lila deui sia baris musnah dina leungeun aing. Anu matak sok geragunakeun sakabeh kasakten anu aya. Apan cenah si laing teh ratu siluman kelong modas anu gagah sakti mandraguna. Ceuk Jang Panji nangtang ka siluman kelong bodas anu harita keur olohok. Matana mencerong ka batu gede anu geus bubuk mayak dina lemah. Teteh lah lumayan pangabisa sia teh babenyit. Tapi montong waka jumawa. Sabab aing can ngaku eleh. Tah ayeuna sok geratatan-tatan deui. Ieu tarung hayu urang tuluykeun. Ceuk Nyi Sawitri anu aya dina kurungan Nyi Sarah. Geus kitu reupeureuem bibirna gagereyeman mapatkeun ajian. Ari kadua leungeunna ranggah ka luhur. Teu kungsi lila kadenge sora anu ngaguru. Sakapeung asa kadenge datangna ti luhur. Nyata pilamun ditengetkeun sora anu ngaguruh teh beut asa datang ti jero guha. Ae nah sora naon eta teh? Ceuk Jang Panji bari tanggah ka luhur. Nya terus culang cileung susuganan aya anu katingali. Tapi di luhur mah taya anu katingali salain ti bentang anu baranang. Jeung bulan anu moncorong cahayana ngempurnya angan eta petempatan. Nah, ada eueuhna naon? Tapi sora anu ngaguruh kadenge beuki tarik. Ceuk Jang Panji bari terus rarat reret. Sabot keur kitu geleber ti jero guha anu poek meredong teh. Katingali aya anu ngageleber rupana bodas. Tuluy ngalayang ka pelebah Nyi Sawitri anu keur ngajanteng nangtung can obah tina tempatna. Naon itu anu bodas kakalayangan? Jang Panji terus ngawaskeun kanu keur hiber kakalayangan. Tapi bareng jeung kitu torojol deui aya anu ngalayang hiber kaluar ti jero guha. Bentuk jeung rupana sarua jeung anu tadi. Samalah geus kitu dituturkeun deui ku nu sejena. Terus juljol pating kalayang jangjangna meber luhureun Nyi Sawitri. Sareta beuki lila beuki ngalobaan. Oloh geuning kelong bodas. Wah, geus pasti anak buahna si Sawitri ieu mah. Jang Panji ngomong sorangan bari teu leupas ngawaskeun. Breh katempo ratusan kelong bodas kaluar nepi ka ngaleut ti jero guha. Samalah moal henteu nepi ka aya kana ribuan, terus ngagulung di awang-awang sorana ngaguruh tarik pisan.
Kituna teh bari recet di sarada. Nya puguh atuh nepi ka gandeng teu puguh dengekeuneun. Eta setan rek ngagunakeun anak buah napikeun nyerang aing. Tapi awas ya ku aing oge moal diantap. Ceuk Jang Panji geus kitu brek diuksila meuni rekep dina jukut. Kadua leungeunna ditumpangkeun dina luhur pingping. Reup panon Jang Panji peureum, sakabeh pikir jeung rasa dipuseurkeun. Ari batin terus nanada muntang tulung ka Pangeran Gusti Allah anu Maha Kawasa, menta sangkan salila na dirina aya dina panang tayungan, sarta bisa nyalametkeun indung jeung bapana nu ayeuna keur aya dina bahaya. Kocapkeun Nyi Sawitri anu ti tadi acan obah tina tempatna. Harita brai atuh beunta red kaluhur breh katempo rebuan kelong bodas keurabeng hariber. Pating kalayang bari terus disarada ngaguruh teu puguh kadengena. Marane sakabeh bangsa kelong bodas anu jadi rakyat kaula. Tah ayeuna keneh gancang tuh podaran manusia anu itu. Ceuk Nyi Sawitri mere parentah ka sakabeh rakyat kelong anu jadi balada. Cacap nyarita kitu breng atuh rebuan kelong bodas muru ka Jang Panji. Anu harita teh keur diuksila meuni rekep. Brai Jang Panji beunta tapi teu obah tina tempatna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngan ukur sakitu anu kaluar tina bibir Jang Panji. Kalimat suci anu ngandung harti netelakeun tur negaskeun kana kagungan Allah anu Maha Kawasa sarta taya hiji kakuatan anu bakal bisa nandingan kana kakuatan jeung kagagahana. Jang Panji terus teu eureun macakeun eta kalimah sarta dibarengan ku kayakinan Pangeran anu Maha Kawasa bakal nang tayungan ka dirina jeung ka indung bapana. Bareng jeung kitu burudul rebuan kelong bodas muru kana awakna. Saterusna ngagulung ngurilingan, jangjangna nepi ka pating hariwus bari teu eureun disarada. Seot-seot pating sareot nyamburan datang paheula-heula. Tapi sabot keur kitu barasat aya cahaya bodas kaluar tina awak Jang Panji. Terus muter ngurilingan, eta cahaya estuning matak serab. Satuluyna awak Jang Panji siga nu dibungkus. Barasat jeleger, barasat jeleger. Cahaya bodas anu pating barasat dibarengan ku sora rebuan kelong bodas anu daratang nyamberan pating jarangkang saterus naplak-pluk maruragan kana lemah. Kawas kalakai garing anu ditiup ku angin. Koceak, koceak rebuan kelong bodas rakyat Nyi Sawitri pating koceak pating jararit. Anu ragrag tuluy lusles ngaleungit teuing ka mana da eueuh tapak-tapakna acan. Maju gancang podaran eta manusia. Ceuk Nyi Sawitri mere parentah ka balada nu masih kena nyesa. Ngadenge kitu breng atuh sakur kelong anu jarag-jag keneh mah. Harita terus babarengan nyerang nyamberan kana awak Jang Panji. Seot-seot nyamber. Barasat jeleger. Koceak kadenge rakyat kelong pating koceak. Pluk-pluk marurag kahandap menirapluk saterusna lusles ngaleungit cara tadi. Ari Jang Panji saeutik oge terobah tina diukna. Angger bae jongjon bari terus wiridan, ningali kitu puguh bae atuh Nyi Sawitri beuki ambek. Sabab rakyatna anu sakitu lobana teu mampu ngelehkeun musuhna anu ukur hiji. Samalah rakyat kelong bodas anu masih keneh jarag-jag mah, harita terus kalabur ngajauhan taya anu wani ngadeuketan. Nyaksian kajadian kitu si Ratu Kelong anu aya dina kurungan Nyi Sarah. Puguh bae ambek sarta teu loba mikir, barasat ngaluarkeun cahaya beureum tina kadua matana. Eta cahaya gancang pisan datang nangarah ka Jang Panji anu acan kene ingkah tina tempatna. Samalah wiridna kalah beuki husu. Barasat jeleger. Si Ratu Kelong ngoceak blak ngajengkang ka tukang. Ningali kitu puguh Jang Panji reuwas. Sok sanajan anu ngoceak siluman kelong bodas, tapi anu ti jengkang mah awakna Nyi Sarah indungna. Jang Panji ngorejat cengkat saterusna jeleng luncat ka palebah indungna anu katingali keur ngajoprak dangkarak bengkang. Ma! Jang Panji ngagrau ka indungna teu talangke gap kana mun-munana.
Terus atuh dicekelan menipage, Nyi Sarah abrug-abrugan. Bismillahirrohmanirrohim. Ceuk Jang Panji bari nyekelan mun-munan indungna. Geus kitu paralak macakeun ayat kursi nepi ka ngagorolang ditarikeun. Dibarengan ku ngawatek ajian pangusir setan siluman. Anu dimaksud sangkan eta setan kaluar tina awak Nyi Sarah. Ceuk Nyi Sawitri anu aya dina awak Nyi Sarah. Arita kokoceakan tarik pisan, awakna terus adu glajer hayang leupas, tapi ku Jang Panji teu dilepaskeun. Gancang keluar si iblis. Ceuk Jang Panji napas nangahegak, esa ngoprot masuhan sakujur awak. Moal aing mah moal keluar. Walon si Ratu Kelong keukeuh embung kaluar. Dasar setan sia. Paralak deui Jang Panji macakeun ayat kursi, samalah disambung ku ayat-ayat anu sejen. Tumerapna kaeta siluman panas asa diduruk. Si Ratu Kelong harita terus jejeritan. Sorana kadenge pating saleor ka unggal tempat es tuning mata keung. Sabot keur kitu paladug aya haseup ipis kaluar tina mun-munan Nyi Sarah. Eta haseup terus ngagulung lila-lila ngandelan, tuluy ngajanggelek jadi tangtungan saurang jalma anu tayalian ti Nyi Sawitri. Tapi awakna ngalangkang, sukuna oge ngangkang teu napakana lemah. Sabab ayeuna mah teu boga awak anu bisa dicicingan ku manehna. Ceuk Nyi Sawitri kadenge jejeritan, samalah katempo bari kukuliatan. Barang ningali kitu ku Jang Panji teu diantep. Harita keneh gancang atuh ngawatek ajiana pikeun pamusnah setan siluman. Panone teup seukeut ka hareup wiwir kunyem-kunyem. Barasat kadua dampaleungeunna ngaluarkeun cahaya bodas. Lempeng ka palebah Nyi Sawitri alias si Ratu Kelong anu harita keur jejeritan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar. Hiap. Ceuk Jang Panji bari ngadorongkeun leungeunna ka hareup. Barasat cileger. Si Ratu Kelong ngajerit maratan langit ngoceak mapakan mega. Kakeunaan ku ajian Jang Panji saterusna gur hurung kahuruan, seuneuna nepi ka ngabebela ka luhur. Si Ratu Kelong terus jejeritan sorana pating saleor ka sakuliah tempat. Keur kitu hiuk angin ngagelebug tarik tatangkalan pating aroyag, kalakai garing rabeng hariberan, keak-keak sora manuk curig di sarada. Kaayaan harita di eta tempat es tuning mata keung jeung geuman. Kocapkeun Oding jeung si Aki anu harita keur nyaraksian ti kajauhan, nepi ka arah lohok mata simeuteun. Samalah awak Oding nepi ka ngadegdeg bakat ku soak nyaksian eta kajadian. Sedengkeun Sarkum anu harita digolerkeun di handapeun tangkal teu kadenge sora-sorana acan. Nyi Sawitri anu tadi kaduruk ku seuneu ngagero panjang. Saterusna les ngaleungit jep jempe teu kadenge deui sorana. Alhamdulillahirobbil alamin. Ceuk Jang Panji nya terus harita ngangkat kadua leungeunna. Ditamprakeun ka luhur ngucap syukur ka pangeran anu geus mere panangtayungan ka dirina. Renghap narik napas, sakujur awak ngoprot ku kesang. Geus kitu ret ka indungna anu katingali harita teh keur ngajoprak teu usik malik. "Mak, mak." Ceuk Jang Panji ngagero ka indungna. Ate kacida ngarasa hariwang gancang atuh nyampeurkeun, gap kana pigelang leungeunna sarta dirasakeun ketegna. Tetela aya keneh sok sanajan geus lemah. Ku sakitu Jang Panji geus bungah lantaran indungna aya keneh tulunganeun. Karawek kana awakna tuluy dipayang di bawah ngajauhan ti lawang guha. Nya terus nyampeurkeun ka palebah Oding jeung si Aki. "Ujang, kumaha Nyi Sarah?"
Ceuk Oding langsung nanyakeun kana kayaan Nyi Sarah. Alhamdulillah Mang, ku kersana Allah anu maha kawasa, pun biang tiasa salamet mung bae ayeuna anjeunna teu emut. Alhamdulillah, syukur atuh salamet mah. Tapi kumaha kayaan pun Bapa Mang? Tanya Jang Panji nanyakeun kayaan sarkum bapana. Sarkum bapa Ujang kumang digolerkeun tah handapeun tangkal. Tapi ari kayaana duka teuing teu apal. Da geuning teu kadenge sora-sorana acan. Anu matak sok pariksa ku Ujang. Walon Oding bari ngareret ka sarkum anu keur ngagoler. Samalah geus teu kadenge sorana. Ningali kitu gawat Jang Panji ngagolerkeun indungna dina jukut. Geus kitu gap kana pigeulang leungeun bapana. Tete lah geus teu karasa ketegna. Nya pugu atuh Jang Panji reuwas jajantungna ratug deg-degan teu pugu rasa. Ariwang kana kayaan bapana inggis teu katulungan. Geus kitu geuwat ngarampak kana dadana. Samalah ceulina dideuketkeun kana dada sarkum. Renghap Jang Panji narik napas, karasa jantungna masih keneh karasa ketegna sok sanajan geus laun pisan. Jang, kumaha kayaan Bapak Ujang nah masih kenya aya? Tanya si Aki anu ti tadi ukur ningalikeun. Aya Aki, mung bae tos laun. Ya, lamun kitu geus ulah miceunyan waktu. Ayeuna keneh hayu indung jeung Bapak Ujang urang bawa ka imah. Moga-moga masih bisa katulungan. Ceuk si Aki ngajak sangkan Nyi Sarah jeung sarkum dibawa ka imahna. Mangga Aki mung bae ke antos sakedap. Walon Jang Panji teu nungguan jawaban. Jeleng luncat ka deketan lawang guha. Moal kagok ieu guha ku aing rek diancurkeun sia. Ceuk Jang Panji harita keneh ngawejang ajian. Pano neuteub seukeut ka hareup wiwir gegeryeman. Tekung silila kadenge ngagorobok tarik. Hop, hiat! Ngan ukur sakilat Jang Panji ngadorongkeun kadua dampa leungeunna ka hareup. Barasat cahaya hejo keluar ngarah ka lawang guha. Barasat ciluger. Burusut lawang guha runtuh taneuh jeung batu ragragan pating gulutuk ka handap. Hiat! Jang Panji ngadorongkeun deui kadua dampa leungeunna ka palebah tangkal kiara gede anu aya di gigireun guha. Barasat ciluger. Cahaya hejo keluar nyamber kana tangkal kiara. Nya sapada hari tad dorok-dok tangkal kiara gede rubuh ninggang guha anu geus runtuh. Nya pugu atuh nepi ka ancur lebur paburantak. Jeleng Jang Panji luncat ka tukang ngajauhan. Hareupeun lawang guha katingali nepi ka ngebul ku taneuh garing anu mulek ka luhur. Kaayaan di eta tempat jadi pasolengkrah acak-acakan balas di aut-aut ku Jang Panji. Pek rasakeun sia setan. Nagara sia ancur ayeuna mah. Ceuk Jang Panji hate ngarasa puas. Guha kelong geus ancur lebur paburantak taya anu nyesa. Sanggeus puguh kitu mah Jang Panji gura-giru indi terus muru ka Oding jeung si Aki anu keur nungguan indung jeung bapana. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.